Lihat depan. Nah, gitu tahan teh. Satu. Ya, lihat sini, lihat sana sekali. Iya, tahan. Sambil duduk langsung. Satu, dua, tiga. Lihat depan lagi. Di belakang sekali Pak. Nah, gitu. Nah, iya. Siap. Nunduk dikit. Nah, gitu. Tahan. 1, 2, 3. Ayo tuh. Lagi 1, 2, 3. Kita teteh tahan sok rasakeun meunah teu sok terus tahan yang fotografer karunya ya tadi tahan rasakeun nikmat karaos enak alhamdulillah atos tanah rombongannya datang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alas Beraya. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Tarangkai, Jalan Desa Sukamenak, Jalan Kalada Barat, Surabaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Oh, bawaannya kolbak. Bawa domba Garut ya Pak. Mama yang joget, yang joget, maknya doi. Ini kan sudah ada salib. Bu ya rombongan tim mana itu Bu? Magetna? Nagdog jeruk. Nagdog jeruk. Ya lebat karena YouTube Bu. Mulai berjalan, ya. Ini bapak makan selerkan Domba. Oh, macet. Omah keserian. Ini belakang yuk kahar asal bosaga. Baik dia makan.
Ini disambut sama adat sudah lengser raya doa. Ayah inari dona Allah subhanahu wa ta'ala sakit kasihnya. Aduh kasih pangkula aki mau bersekolah naik arah jasa kita selamat aja napas apa canggih gasnya kalau merasa bersekolah masih mungkin aku sakit atau sana akhir nama kita raja kasih apa terjadi. Kalau kita prestasikan apa-apa ya biasa mau majikan oke ini tadi yuk kamu tadi wes kamu tadi yuk curang wes kakak
Kaya Banda Bina Putra Kerajaan Saudara Rumah Tangga Rumah Tangga Ciri Bakti Dukungan Malati Kaya Hafirman Timbal Kaderi untuk kita ibu Ramadan. Jajak kita doa jajak ibu, jajak kita doa jajak orang. Payung kita semua. Salam pibangatan pamagat keluar rombongan parantos sumping nalit ngangkui ngaban dalit nebat-nebat nyatang pinang semoga dihaturanan ke salam pibangatan
Sukamenet, Kecamatan Wanaraja. Semoga pangitan Ibu Bapak Teteh AA anu acan gaduh tempat cari pangitan semoga anu tersawikan kesolibul hajat masalah porsi kosong. Khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifah wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bahasa Sunda ngiringan ka para guru-guru anu parantos sarentanti wirehna dipalih ngagro anu kusim-kuring lebih hormat Oke Jang Hijab Sutiawan anu siap nampi kana bahasa qabul. Hadirin sakitu bil barakah kanggo khutbah kita disangakeun ka guru urang sadaya waktos kan kahormatan mangga ngahaturkeun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Hijab Setiawan Bapak nikahkeun anjeun kaputra kaputri tegas Bapak anu jenengan Dina Siti Nurjanah kalawan nangau mas kawin emas 20 hiji gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putri tegas Bapak anu namina Dina Siti Nurjanah kalayan nganggo mas kawin 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Abu bogohan heula teh. Bogohan? Dua poe. Selama berapa bulan, berapa tahun? Setahun. Benar Ibu, setahun? Alhamdulillah.
Alhamdulillah berarti penantian lama Teh Dinanya Aa tah gitu. Aa manggil ka Teh Dina manggil naon Aa yang terang abi. Pripat ulah pripat ayeuna mah atuh Aa teh tos janten keluarga bapaknya. Ya, nyebat naon Aa ka Teh Dina teh. Bunda. Neng teu aya. Henteu tah ayeuna mah nya Aa teh tos janten carogena Teh Dina. Bade nyebat naon ka Teh Dina ayeuna. Sok harewoskeun wios ka abi. Bunda. Mami, Mama, Mamski, naon mamanya, Hani badi Sweety, tah gitu. Oke, ayeuna kuasa urang heulanya. Sayang, lagi di mana, gitu ya? Siap. Nah, ibu nih, seri itu naon geus jadi suami istri ibu. Di pinggir, narosnya di pinggir. Nah, gitu. Narosnya, sayang lagi di mana? Kayak bakal diwara berkota Teh Dina teh, ya. Di sini kita teh bilang di sini gitu ya, Teh Dina. Oke, di sini gitu ya. Siap pas dari Ciroge itu namanya. So, 1, 2, 3. Sayang lagi di mana? Siap. Sok waler teteh. Di sini gitu ya. Sok teteh. Waler 1, 2, 3 waler. Di sini cenah. Kadamu henteu kadamu cenah teteh sakali deui. 1, 2, 3. Di sini karaos. Alhamdulillah. Penantian salami satahun aji harubogohanana teh nyebatna Neng Dina. Ayeuna mah terus janten caroge mah bari nyebatna teh cenah Mama wios teteh. Wios jadi mamahna teh ya dua nya leres. Nah, hitungan ketiga balik badan lihat Teh Diana. Teh Dina boleh kapayunan sakadi teteh jauh teuing. Terus teteh payun terang kaambeul Teh Dina. Henteu, naon bade diambeul teh? Pripat deui sia. Hitungan ketiga di belakang aya istri tercinta ya. Tercinta anu satahun saya setahun bobogohan ayeuna mah tos janten istri anu alhamdulillah terjalir janji dina dinten ieu dina dinten ieu alhamdulillah atos aya dina janji dengan cinta besarnya ya. Hitungan ketiga balik badan dan inilah Teh Dina tercinta dari Ajihan. Siap hitungan ketiga. Tunggu berarti pegang kok abi. Oh ternyata kedah. Oke. Hitungan ketiga inilah Teh Dina tercinta. Karena tinggal di make up Teh Dina tak aja. Hitungan ketiga siap 1, 2, 3. Inilah cinta labuhan cinta dari Teh Dina dan Ajihan. Silakan untuk Ajihan papakeun kacinta pelabuhan cinta terakhir yaitu Teh Dina. Boleh stop di sana, stop lihat matanya, lihat hijab. Hijab. Oke. Maaf ya, jadi ngiri gempur abi. Silakan untuk Teteh ayangna teteh salin sumangga salin. Tahan dulu sebentar. Tahan. Hijab nama ulah salin tah gitu ulah merekku. Iya, sip. Untuk melaju ke labuhan cinta terakhir dari Maria. Ratu kita hari ini yaitu Hijab dan Teh Dina melaju ke meja akad. Untuk itu silakan untuk penyerahan dari mas kawin dilangsung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Kesadayana mulia abdi
cincin emas 20 gram dibayar kontan. Mudah-mudahan manfaat, barokah, maslahat akan bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dibayar masih habis. Sarogi habis. Ya ya. Simpan neng nama aja neng. Oke, saya untuk selanjutnya potong untuk kedua mempelai resmi kita. Alhamdulillah hijab sehat-sehat Bapak. Udah. Sok, ditawis. Oh, atas. Enggak. Cinta kayaknya dari yaitu Tahdina dan Ahijat. Ibu rada nyerong ke Ahijat jika nunggu ke Ahijat itu udah nyaah ya ke Ahijat alhamdulillah. Silakan ibu hitungan ketiga engke bapak manya gitu ayo nama mama kahula hitungan ketiga mama suapan sareng teteh nanya ucapan bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu sumanga mama tahan semua akhirnya terus dituang jadi di kia-kia atas semua ibu teras kapakar aina bapak teras kapayun ibu lawak kacali ibu ibu lawak kacali nah gitu kena ayah potona ayah nama gitunya nu kedua nyata suapan terakhir dari ayahanda tercinta dari Tahdina dan juga Maka 2, 3. Oke, tahan. Dapat ah? Oke. Jadi we usahaannya tenang naon. Mangga ibu tas calik wae. Ibu, bapak tas calik oge. Ibu disunat disimpan tangan kirinya saling berpegangan teteh tangan kirinya saling berpegangan nah gitu oke siapnya teteh siap pernah nyuapan teteh tuh dah acan salam bisa tahu dah acannya terus nah dia merupakan suapan pertama dari Ahijat dan Tahdina. Hitungan ketiga ya teteh hitungan 3 1 2 3 maka suap ke tangan karos karasa nikmatnya suapan tercinta teh namanya pastikan helaut karunya kamu ulang Tahdina kamu mulai nya pasti helaut pastikan ibu oke atau saya eutan Tahdina ya pastikan helaut teteh iya naon anu pada teras tuang mangganya uyos mangga siap ke atas ke belakang nah teteh tah hitungan ketiga sareng teteh tariknya siap ulang kali tarikannya hitungan ketiga 1 2 3 tarikan teteh nah nu ageun teh ka dieu ieu mah setengah ya nu ageun teh cenah naon ieu ageun paling ageun mana cenah naon cara ping-pingna tuh samanya sama nah dengan tadi simbolnya sama konon katanya tadi teh yang bagian bakakak paling gede rezekinya ada di salah satu pasangan tersebut. Nah tadi yang dilihat paling gedenya ada di Tahdina Ahijat Oman ya Ahijat namun ayah rezeki saat kecil kirinya saling berpegangan lagi tangan kirinya. Oke. Siap pagigit-gigit. Siap tuh siapa pagigit-gigit. Kami mata nyarios pagigit barang-barang tanya. Berarti Ahijat siap pagigit-gigit Bu Hajat cenanya. Yo senang aprok di Bu Hajat. Siap hitungan ketiga saling bertatapan dulu teteh saling bertatapan. Teteh sami pegang teteh. Sami pegang nah gitu. Saling bertatap dulu raoskeun nikmat endah gitu raos
Alhamdulillah. Hitungan ketiga, AA sarang Teteh gigit barang-barang bakarangna. Siapa AA Teteh? Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, gigit AA Teteh. Tahan, tahan. Sok rasakeun geunah teu. Sok terus tahan AA tahan. Yang fotografer karunya ya tadi tahan. Tahan rasakeun nikmat karaos AA. Enak, enak. Atos. Cara Teteh fotokan. Cara Teteh fotokan. Tidak, babari regas, babari dulu. Eta marupikeun simbol bahwa dina kehidupan urang eta aya nu babari emosi, babari ulah nepi ka babari emosi. Coba Teteh, duduk Teteh. Nah, duduk. Tah kitu. Atos cekap, atos teh. Bener babari ka dulu, Pak. Tah marupikeun teh ulah nepi ka babari emosi, babari nanaon nya. Anu saterasna Teteh canak ieuna. Bieu teh sulupkeun eta nu babari emosi nanaon eta teh di dieu teh aya cai suci nya bahwa misalkan teh babari emosi ku teteh darada kitu nya. Siap. Mangga ancolkeun karaos nikmat ayat ayaan atos sok digeog-geog jadi digeog-geog canak deui ieu canak deui tah kitu teteh kabeh punten ieu nah ayeuna pasikeun ka teteh hiji bagi dua tah kitu tah pola hiji punten nah atas kitu dina babari emosi eta dina babari emosi sagala rupa anu aya dina potongkeun tah atas dipotongkeun biceun sing jauh-jauh ka tukang ulah ditinggal nya alungkeun ka tukang ya hitungan 3 1 2 3 alungkeun. Alhamdulillah mudah-mudahan mungkin aduh sia kayu hajat sia kesopan sia teh mudah-mudahannya dina sagala rupa sifatnya siapa dihanap berarti dihanap tinggal cari gue awalnya nah anu kaduanya eta membeskeun gendi kayak si bola pengintinnya dina membeskeun gendi teh bahwa pemecahan masalahna ulah nepi ka masalah dugi ka mamah mertua dugi ka mamah mertua doana gitunya kudu dipecahkeun masalah kuduaan ulah ku sadayana keluarga ulah aya belah pihak mengiring memecahkeun masalah itu teteh siapnya itu lawakan hitungan ketiga tuh kaluhurkeun heula kendina tah kitu kanapkeun heula kaluhurkeun deui cok goyangkeun kendina iya karaos goyanganana si balikan ieu banyak enggak goyang aku sekali nah atunya sekali banyak can keluar sekali mah ieu nya sok kanapkeun deui jablay 2 kaluhurkeun deui cik goyangkeun bari raoskeun goyangkeun eta aja tah terus goyangkeun teteh karaos teh nah gitu keke enggak urusnya keke itu lagi ketiga teteh piceun kadinya nya oke hiji 2 3 Alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan panginten eta simbol mangrupikeun permasalahan anu ke bakal aya dina kedua Mulung daru idewi Beas beres bodas bereng bermanggati Siap, Les. bodas sang tulang bisa ngeringkangkeun bunga apa lagi bunga maka abi Ditunjuk penonton itu. ulun panghuru berlebat daya Tinggal. lambang kemanting nemenan geus bisa nyingrakeun peuting geus bisa mukakeun beurang sangkan salametna saum Rasulullah estu rezekinya tetepuh Terus lagi geser. kawas arek hirup lana tapi nak bisa banding ibadah tong pegat awak agar itu 13 so